Boa-boa Bapak itu heureuy dudungan teh gitu tanyakeun atukannya layang jamu sekali musada ku kupingan teh teu aya kontong nanyakeun uluh aya enak daek teu daek ieu layang jamu sekali musada boa dijual sia ka negara nulian atawa maneh jadi pengkhianat teu satuju di negara diayakeun lambang kagungan negara. Jisim abdi teh bujang hingga kanyari nguping oge nemeseun eta Ica diusah. Ayana ujang lu nah kita syaurna teh kumaha sih nu neangan ka kidul lapur kawetan teu aya ka kaler oleh ka kulon lowong da paingan di teangan moal pangeh da sia bangsatna kabeh anu aya anak saur saha ieu teh gerak panuhun bae ulah kalebetan pangaruh anu sanes agan mangga urang sami-sami pilarian sareng jisim abdi nun terumaos jisim abdi kedah suraling kitu ampun agan saur saha ieu teh jisim abdi anu malingna montong loba carita ayeuna keneh ku aing di podaran sanajan nepi ka kumaha ayo semua ieu naon uluh ujang ulah heureuy teh geuning gan abdi bade ngupi we bade naroskeun iraha teu aya na eta pusaka aya sabulan mah da sasasi teh da pun bapa mah teu ka mana-mana da puguh bangsat sieun teu kaciri sieun kaciri bisaan sia paingan tiba heula cenah si Semar mah jelema teh nyemput buni di nu caang da buktina geuning ayeuna kakara meunang beja yen si Semar anu maligna jeung saanak-anak paingan tararenang paingan danggang buncis da payu kemana karep teh